alhamdulillahirabbil walhamdulillahirabbil Amin. Tak lupa yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para pemuka agama. Kita doakan semoga para guru, para kiai, Allah panjangkan umurnya, selalu diberikan keistiqomahan dina ngajarkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus muga lebih hormat keluarga besar Bapak Haji Salam dan Ibu Hajah Ahati, Al-Mukarram Ustadz Kanda, Al-Mukarram Ustadz Bista, Al-Mukarram Ustadz Ruhyat, Al-Mukarram Ustadz Ian, bil khusus yang mengandung Ibu Cahaya, mugia dikandung dipabarinan kesehatan sehingga nyampe ke melahirkan mengandung di pasien kasobaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, puji serta syukur kita kehadirat Allah anu parantos maparingan ka urang dina mangrupi-rupi kanikmatan, nikmat anu leutik dugikeun kana nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman secara Islam. Sholawat liwat salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad, atut para keluargina, para sahabatna, umumna urang sadaya selaku umatna anu insyaallah ingin syafaat jaga dina poe kiamat. Hadirin hadirat muslimin muslimat, semoga hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat menjadikan satu wasilah digugurkan jeung dihampura dosa urang. Amin. Ibu-ibu antara ngaji mudah-mudahan kusabab wasilah hadirna dina penting ayeuna beres ngaos di dieu jadi rajin ngajina. Ibu-ibu anu sok marah ka salaki mudah-mudahan keuneunan marahna, anu sok malotot ka salaki mudah-mudahan keuneunan malototna, anu sok ngambek bae ka salaki mudah-mudahan beres ngaji di dieu jadi keuneunan ambekanana. Sebab nanawi kudu kompak kok, lamun hadir ngajiuk nu ceramah kudu diuk. Terus ieu Pak terus. Betul lah kakak mulai. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap kehidupan yang namanya manusia eta teu leuwih diatur geus aya garisanana ku kudrat jeung iradatna Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orangnya, sahabat jelmana, rek nu sugih, rek nu beunghar, rek nu gagah, rek nu susah, hakikatna kabeh cager nang Gusti Allah, geuning nang Gusti Allah, sugih nang Gusti Allah, susah oge nang Gusti Allah Subhanahu. Maka tidak terlepas daripada ilmu untuk menjalinkan ibadah ke Allah. Ibadah ya geus tangtu kudu aya ilmuna jeung urang kudu nyaho kana ilmuna. Maka salah satu ibadah nu wajib nu kurang jelas-jelas kewajiban sapoe sapenting nyaeta salat. Mun urang ayeuna hayang boga anak nu soleh, hayang boga anak nu solehah, ibu bapak urangna oge kudu daek rajin salat. Mun urang hayang boga anak bisa ngaji, urangna oge kudu daek rajin ngaji. Maka Kanjeng Rasul, akrimu auladakum, mulyakeun anak maneh, didik anak maneh, tuntutkeun anak maneh kana ilmu agama. Usabab hadirin wal hadirat, pandangan bagi kita selaku orang tua ketika kita pandangan alam akhirat tuh tingali kurang alam barzah,
alam kuburan nu jelas-jelas bakal datang ajal karena diri orang sampai lahir di alam dunia sampai dilahirkan ku Gusti Allah ke alam dunia geus aya tulisan anak di lauh mahfuz uktub ajalah tulis malaikat ajalna uktub amalah tulis malaikat ku anjeun amalna begitu lahir ke alam dunia teu aya bisa ngerubah karena takdir di Gusti Allah iwal ku maca sholawat kunci maca sholawat nyaeta kuncina doa mun urang hayang panjang umur pan aya sok macana di macana dia Allahumma tawil umurna wa sahih ajsadana dina tulisan di lauh mahfuz umur urang pendek ku sabab urang rajin ngadoa akhirna dipanjangkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nulis kos ulama berelaunan baik ngaji kos ulama sanes sasaha sanes kiai sanes ustad nu hebat mah nu cakep mah nu perlu kurang dijunjung tinggi dihormat dibakti guru-guru setempat kiai-kiai setempat tokoh-tokoh setempat nu perlu wajib kurang dimuliakan lantaran manehanana istiqomah dina nanjarkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu bapak hadirin hadirat mun urang hayang boga anak nu soleh urang na oge kudu ngalakonan pagawean nu soleh mun urang hayang boga anak nu rajin ngaji urang na oge kudu daek rajin ngaji. Ulah ditanya Pak ngaji moal emang geus kolot cangkeng jadi bae suku jadi bae lah asam urat nyawa asam aurat nyawa asam kelek. Ayo guys, ngora bae ketika mengkolot diajak ngaji, ngora bae giliran ngora ayo orang ngaji bola eta pengaji kolot. Saha nu boga jaminan hei pemuda hirup urang bakal kakolot. Begitupun yang tua nu sepuh saha boga jaminan hirup bakal datang kakolot. Maka tinggal itu alam barzah, alam akhirat setiap jelma geus aya titik ajalna. Geus ayat di penghujung akhir hayatna geus ayat tulisanana ya Rabbi bil Mustafa Allah balil maqam Allah firlana Allah ya wasi'an kubur di dalam tanah tertimbun tanah dan lumpur kulit tulang pun menjadi hancur bila hidup tak pandai bersyukur Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah balligh maqasidana Allah firlana Allah ya wasi'al suatu waktu ajal kan tiba Israel datang tanpa berita putus sudah amalan dunia hanya amal yang menemaninya ya Rabbi bil Mustafa Allah balligh maqasidana Allah firlana Allah ya wasi'an bila mayit disolatkan takbir tahlil dikumandangkan tiada lagi menjadi kebanggaan kecuali tauhid keyakinannya Rabbi bil Mustafa Allah
balligh maqasidana Allah ighfir lana Allah ya wasi'al fil mayyit dimandikan lalu dibungkus kain kafan, tiada lagi menjadi kebanggaan harta tahta dan kekayaannya Rabbi bil Mustafa Allah balligh maqasidana Allah ighfir lana Allah ya wasi'an. Begitupun ajal datang hadiri urang hadirin wal hadirat dalam tulisanana urang biasa menghirup budak alam dunia aya nu ngaran hirup alam rahim nyaeta alam kandungan. Dina alam kandungan tersebut urang teh geus nyaksian hadirin cak Gusti Allah, hei alastu bi rabbikum, apakah engkau iman, apakah engkau yakin bahwa saya adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, sakabeh orang sakabeh nu aya di dalam kandungan nyaksian bahwa pangeran dia Gusti Allah jeung Nabi Muhammad dia utusan Allah Subhanahu. Begitu lahir kana babawahu kumakayaan indung bapana, lamun indung bapana karesten anakna jadi karesten. Kos urang alhamdulillah tina leutik kaluhur buyut urang dia Islam ahli sunnah wal jamaah, maka orang kudu nuhun dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi membari launan bae banyak bu di melenjar amalah bari launan bae ngadia. Alhamdulillah begitu pohara nu hadirna 1000 lebih lamun ditunjuk kacang-kacang nanya. Ayo bari ngajojor bae bari Allah bagi barengan ruang jauh ya itu ayo ngajojor bae di pojok rumahnya suhunya jangan ngajojor Pak, itu jempolnya bareng karena jangan makan siwet maya. Iya makanan gas kunci hirup urang mun hayang selamat tuturkeun ulama, tuturkeun para asatid urang geus kolot ulah eureun ulah putus ngaji ka majlis taklim lamun urang hayang salamet dunya wal akhirat. Maka perlu kos urang ayeuna di balik umat Kangjeng Rasul mun hayang salamet ayeuna aya aliran nu geus teu paruguh, nu ngalarang kana ziarah kubur, nu ngalarang kana tawasul, nu ngalarang kana maulid, nu ngalarang kana perajaban. Apa itu rajaban? Apa itu munudan? Aja kaum wahaboy nu ngomong bunga-bunga ge urang mah nuturkeun darah aliran bapak karun urang baheula. Mun karun urang baheula munudan, urang ngilu munudan. Mun karun urang aya rajaban, urang ngilu rajaban supaya urang tergolong jelema anu disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab hayang asup ka surga lamun ngandelkeun ibadah urang, lamun ngandelkeun amal urang asana jang jauheun. Kos urang ayeuna begitu datang waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Pamajikan suku numpang sabula itu sabula berat itu kita setengah. Cak Imam Ghazali di dinyata ayat unsur hadirin hiji iman dua setan. Begitu ajan berkumandang cak imam hoi kira udang wudu sajadah salat lantaran kurang nanggul hikmah gimana keluar dicopot sajadah dipakai simbol. Lain udang jadi kalau disebutkan sajadah
cak setan kumaha ai cak setan lain bari ngabisikan anjeunna cak setan ya tidurlah kalau sudah tidur 2-3 jadar gemilang ente tidur sampai siang. Makanya begitu ajan berkumandang hadirin dirinya teh dua kontrak antara iman jeung setan. Sholat datang waktu subuh cak bapak kalau kayaknya ngeras sholat ayo bang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wih baca surat apa kolona. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ejo apa yang kurang maca aminah 2 kali. Hei hadirin, belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Sateas-teasna batu ari kacek lekan cai unggal poe macelong. Beda orang belajar di hari tua bagai bercermin di atas air yang keruh. Asup celik katuhu keluar celik kencang. Kunaon lantaran lain waktu belajar tilang gitu ulah putus asa cukup ku ngaji denge datang ka majlis taklim lamun penting ayeuna aya denge aya aki-aki aya nu geus sepuh daek datang ka pengajian eta nyirikeun alamatis saadah paehna maotna bakal husnul khotimah ya rabbal alamin. Beda belajar di waktu tua muskolot maloba diangluh cangkeng ribae unggal penting tetempuan asana paroek tas dahar ge beuteung sok teas tadi ge emang ising suku dina makanya ya ibu bapak hadirin wal hadirat nisbah urang ngajalankeun datang ke majlis taklim komo nisbah awewe neng neangan salaki mah mending ka santri mah beban tenyawa beas mahal tenyawa dunia maya bebas isuk-isuk batur manuka kantor buka sawah buka pabrik santri mah merongkol hees boleh sih dengan yang terbuka duit buk hayang kelimis murah meriah saja sampo gopean asal kelimis bego begitu datang di budak awenan karimis buatku nggak usah cak budak awenan emang junjung baik kerjaan mah bari bodak-bodok kena kantong aja panas neng. Jadi guys hadirin wa hadirat makana dalam pikiran orang teh anu aya dina otak orang teh ulah materialistis dan kapitalis artiana untung jeung rugi. Lamun ibu ayeuna boga anak perawan lamun dikawinkeun jeung santri bakal diparaban naon bakal dibayuan naon ulah mikir kitu lamun urang mikir kitu salah. Rezeki mah deuk nu digawe deuk santri deuk nu nganggo rezeki mah nu merena nu nanggungna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bageula mah karasa keneh kadedenge mun ulin teh ceng ngaji di mana ceng ngajina di mana bageula mah kitu nya kuari balae ceng gawe di mana kunaon emang mah lamun teu gawe di ulangan deketan anak aing lalaki digitukeun walaupun bohong modalna digawean ku lalaki mah bila perlu diwirid budak pigang di puasaan saminggu bukan nama kayak cabai dengan bantu mencret Assalamualaikum waalaikumsalam di mana jajan pula diserahkan oh dan kaman ada ulin anak emak emang anak emak ya seberapa anak emak ya dua nu hiji neneng elna nu kadua neneng teh nanti ngajang mana ya
lamun ka neneng helna neneng tetna rek diambian ku ibu ari dia gawe di mana kula gawe aya di dinas transportasi bagian darat sugan tena mulai ngalasiru make kantor ajo ayeuna menggeuskeun kula gawena di dinas transportasi bagian darat sugan tena mulai ngojek di pasar Sepatan tuh. Maka dalam pikiran orang desa kumaha Kanjeng Rasul manjaroa hasoda lamun urang ayeuna masantrenkeun anak ngadidik anak mere arahan supaya anak daek digobong eta sarua hakikatna urang ternandur iraha-iraha urang bakal metik hasil panen buah nandur urang ayeuna anak urang digobong kajian urang penting jadi urang jadi penting banting tulang yang ngaduit suku jadi hulu-hulu jadi suku ngabelaan ngadidik ngabayuan mere napakah anak mungkin digobong mun andai kata urang kapekat wajah urang bakal maut syahid bakal urang dia tergolong benjol manu syahid paena anu syahid di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nisbah anak pergi bu ya darah daging urang teh ketika urang geus aya di alam barzah ibu bapak urang geus aya di alam barzah urang ngalakukeun kabagusan kos urang misalkan geus aya di alam barzah anak urang di pesantren anak urang teh iseng padahal di sholawatan di gobong teh anak urang bisyari rabi'in qad badanul a'la fayahabada badram bidhakal himayujla ana rabbihil mustarqa maghriba wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Anak kurang dikobong maca sholawat anak kurang dikobong maca tuturutan maca Quran maca berjanji maca burda padahal tadi niatan khususon ila hadrati abi wa ummi tadi niatan jeung ibu bapana eta ganjarana ngocor datang ka jero kubur almarhum almarhumah ibu bapana alhamdulillah makanan geus ceng mending dikobong daripada ulin kepada ruku ulah sieun meuli rezeki Allah menanggung ulah sieun lantaran pahirup rezekina Allah subhanahu wa ta'ala menanggung dibalik eta mun urang hayang dinurut ku anak urang hayang nurut anak urang hayang bakti ka urang oge selaku orang tua kudu nurut ka kolot urang panjenengan kieu mun urang hayang dibagiran ku minantu urang berarti orang kudu ngabagiran eta urang jaga urang boga minantu bakal dibagiran ku minantu urang mun urang ayeuna hayang dibagiran ku anak urang nurut urang na oge kudu nurut ka ibu bapak urang komo kos nisbah pamajikan ayeuna wajib hukumna hormat ka salaki nurut ka salaki lamun cak salaki ulah neng ulah lamun cak salaki los neng los makana tingali kula boga hadis penyimak carita aya jelema dikubur geus hampir 3 jeung 4 tahunan begitu digusur eta kuburan digali jasadna wutuh ditanya ka ahli waris ari ieu mamane boga amalan naon boga wiridan naon apakah tahfidz Quran apakah ustazah apakah magang ngaji henteu mama ustazah lain magahan henteu kok bisa kieu mama mun teu salah eta balag keur semasa hirupna dicandung ku abah tapi mana ridho malah pamajikan nu ngorana gering ge kumaha dikiriman beas dikiriman duit sagala cak ibu-ibu mending buruh kalau kain lah tuh
dibalik edatnya hadirin wal hadirat ibu ya ibu ulah ngalawan ke salaki kudu nurut salaki nek ngojek pakaian dasi kedana mau sahanu malarang ngojek pakai dasi salaki pulang beres hadet beri kenyamanan ketenangan 1001 masalah salaki di luar urusan bisnis urusan pegawaian urusan usaha ketika suami datang pulang ke rumah beri kenyamanan ketenangan seolah beban masalah terhilang ulah iya masalah geus beban di luar masalah bisnis usaha geus ajak adik begitu datang kaimah nambaruan itu hormat dandan ulah giliran ieu mangut dandan dek mulu dan dek raja pendek kondangan doang giliran es jeung salaki kostarsan aya sakali zeugit make sopel giliran salakina nyumpai buk reuwih ban LB kuntilanak mah atuh urang mah ngomong hiji ai pamajikan manempelan 10 bang salakina dendam diceburkeun ka jero sumur kosong sumurna sumur angker akhir kemudian eta salakina pelang karunya bisi paeh pamajikan aing ditarik diderek make tambang begitu keluar teh nu keluar lain pamajikan anak setan cak setan ampun aing mah cak awet ibu-ibu teh di jero kuburan aing mah aing tidak bae nu keluar teh setan lain ibu-ibu makana geus hadirin wal hadirat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri anjeun, jaga keluarga anjeun, jaga ahli-ahli anjeun tina sedeng neraka. Mun urang ayeuna hayang hirup salamet anak urang jejerkeun didik ka pesantren anak urang asupkeun ka pengajian jaga urang bakal ahli-ahli urang bakal diselametkeun ku Allah subhanahu komo bos zaman ayeuna zaman geus serba canggih dunia maya di mana-mana lamun anak urang daek cicing di pesantren anak urang daek cicing di gobong eta alangkah beruntung jeung alangkah bungahna urang selaku orang tua ngabogaan anak nu soleh jeung solehah makana geus kuarima ibu ulah loba laga nisbah nu boga duit golangkeun hartana pikeun ka majlis taklim pikeun ka kobong pikeun ka mushola pikeun ka masjid eta oge sarua jelema anu ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala membuka pemikiran bantu ku pemikiran membuka panaga bantu ku panaga ulah loba laga ayeuna mah komo bos budak awewe ayeuna mah marake behel teh hutuna 700.000 ayeuna 1 juta ayeuna gope kos kurang India kos kurang Inggris kos kurang luar negeri mau pantes daharna ge spaghetti burger hotdog kos kurang naon nangguleuti untuk make bel ari daharna kangkung anunya lap golangkeun kurang mushola masjid kobong-kobong pesantren-pesantren majlis-majlis taklim nu memang perlu kurang dibantu boga harta bantu ku harta mun urang boga panaga bantu ku panaga eta oge sarua hakikatna urang kabehan ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala nisbah ibu-ibu mun hayang asup ka surga mun hirupna hayang dijadikeun awewe nu solehah cukup hiji sanajan teu bisa ngaji sanajan bodoh hormat bakti ngahidmat ka salakina begitu kapegat ajal dalam keadaan hormat ngabakti ka salaki ibu-ibu bakal paenak diasupkeun ka surga Allah subhanahu tarima penghasilan lalaki sapoe gocap tarima penghasilan salaki sapoe 100.000 tarima eta hakikatna sawabe rezeki ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kusabab dalam peribahasa 1001 rencana orang 99% harapan rencana orang 1% nyata milik Allah subhanahu wa ta'ala contoh ulah di
Caritakeun aya pedagang kupat salaki urang ya jualan kupat modalna bae 150.000, lamun eta kupat beak berarti boga kauntungan 200.000, 150 tambah 200 jadi 350. Berangkat jadi jam 4 ke pasar Sepatan, sholat subuh di perjalanan. Begitu sholat eta tukang kupat salaki urang adoa, ya Allah berkahkanlah dagangan saya, lariskanlah dagangan saya. Begitu beres sholat, beres ngadoa, dipanggul eta karanjang ngerobak menuju ke pasar Sepatan. Kakarap datang ke Nanggul di jalan ketabrak ke mobil carry, lupa ngajak-ajakan tarang buat jendol segede jempol. Lu nabrakna jelema pager hampura manggula dan gegeraan hidup kali itu kata orang diberi duit 500.000 jendol lu segede jempol nantarang dikompres pakai cihadet ada duit, garobak lupa penyok dijejak ada duit. Biasanya balik jam 12 kurang, ima jam setengah 7 terus balik uluk salam nake ditungtungan make mamah sedala caksa lagi nada assalamualaikum mama, cak pamajikana di jero kamar iya asa suara tapi maknya jam 11 balik diintip na hordeng lalaunan cak pamajikana jauh sekarang masih borok-borok sedatang dibuka bantuan jam sekilis pulang tenang neng ulah lobong tenang kumaha jam sekilis balik tenang ulah lobong kakak dulu kau cuma untung naon kubat lo pakai ngomong buka untung kini kakak tadi di jalan ke manggul keranjang beres sholat subuh ngadoa akhirnya nabrak kakak diberpun 500.000 eta pamajikan bakat bunga ngomong alhamdulillah kakak mudah-mudahan isukan ketabrak lo ngadoakan kebenar pamajikan berangkat dari sholat subuh di perjalanan biasa dan disukut dengan ngadoana rada lain ay kamari berkahkan dagangan saya ay 25 ya Allah kamari ku mobil kayak sugan 2000 ku mobil truk lempang lagi mau aja ke tengah jangan ketabrak senyilek-nyilek kau nabrak kena baik begitu datang apa ku haji juga nyilek pas nyilek orang nabraknya tukang beca lain di Berlin kalau diketok ke tukang beca. Tuh hadirin pandangan kurang dia 99% kurang berencana tapi hak 1% milik Allah. Sebesar apapun impian orang, sebesar apapun kahayang orang pasrahkeun kana bogana nyaeta Allah Subhanahu. Orang muliakeun anak, orang nyakolahkeun anak dengan dalih dan alasan supaya anak teh jadi dokter, supaya anak orang jadi polisi, supaya anak orang jadi tentara. Itu hanya harapan jika hayang orang tetap jadi jendeuna milik nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tingali kurang alam barzah, alam akhirat. Apakah imah gedong nu kurang bakal dibawa, mobil bagus kurang bakal dibawa ke jero kubur, duit nu bakal dibawa di jero kubur? Moal nu dibawa amal hade kurang, jariah kurang, anak nu soleh jeung nu bisa ngadoakeun ka hidup bapana eta nu bakal bisa nulungan di jero kubur nalika urang nalika urang maot. Makanya di jero kubur teh jak jero kubur ana baitul qurba nih saya kamar pemindahan alam dunia ke alam barzah transit di dunia geus henteu di akhirat muncan eta ngaranna alam barzah ana baitul kami kamar dilakeun teu aya nu bisa mere ditulung nyalametkeun ka urang iwal di amaliyah ka urang mun amal urang bagus datang malaikat rupa nu kasyaf moal ngagetkeun moal nyeremkeun begitu datang sengit kuburan nu sempit nu sugih nu susah ukuran sarua bae tergantung kumaha amal urang keur waktu di alam dunia sanajan
jadi wakaf umum di pemakaman umum kuburan parempet jelona ulah yang sarua nu tukang ngaji nu jeung nu tilok ngaji nu tukang salat nu tilok salat kuburan ulah yang sarua. Ainisbah amal nu bagus mang amalna nu kerjaan dunia na nu sok ngaji bakal jadi raudhatan min riyadil jannah, bakal jadi patamanan surga. Loba begitu datang nu konsep ngomong eta malaikat naum kan naumul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Anjay, tidur pengantin bondol karasa eles jam 11 di doa bagel kene duit loba nu undangan loba kene mulai kepusing. Begitu pulang teh kurang jam 10 mama bangun, mama udah pulang mata gue menyebret mama. Iya papa lagi mau bangun, papa mau nyarap apa goreng dulu aja bang. Begitu amalan lu bagus mau rasa sare budang teh budang lantaran kurang keraya dina kanikmatan. Tapi sebaliknya hadirin, nu amalna goreng, nu amalna jorek, begitu datang di jero kubur eta malaikat bakal nyerupakeun serem, bakal nyingsieunan datang suara nage jiga kaladek. Begitu datang teh aki-aki nyep bau hangsur mata cilukan bae sumuk akacahan. Hei saya weh kalau keburu bae maneh emang satu ya ya kami besok bulan puasa mulai dahar di warga tutupan pakai hordeng teh ya kan siap dulu aya gambar kokokan di polokin bae aya usok diadu-adukeun ku sia aing isu kene non setiap kubur dipanjurkan kabulut aing bau ke semua sia dibuat bobrek aing diadu-adukeun ku sia aing polisi diadu-adukeun langsung dinya teh kuburan sipit eta kumaha amal urang matanggeul disbanu kolot disbanu sepuh ayeuna mumpung Allah mere kesempatan ka urang lanjut umur urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu ulah aya kata terlambat. Tidak ada kata terlambat selama hayat masih di kandung badan. Mun urang ayeuna geus sepuh jangan abah makaduhung baheula zaman baheula pengajian nu ngajar hese ustad aya ge nu ngajar jauh kudu make obor misalkan ayeuna abah tinggal kaduhung jeung misalna ayeuna loba ustad ayeuna loba kiai ayeuna loba majlis taklim jalan begitu terang benderang tapi orang tumpak motor ngubus hanya kalau loba kiai loba ustad loba lumagahan ngaji tapi kurang ayeuna teu bisa maca Quran kurang macam eta kurang kula sampai juga kitu geus datangan ka majlis taklim. Lamun urang perlu nanya naon bae tanya kepada ahli dalam bidang tersebut. Mun urang nanya masalah ngaji tanya ka ustad ka santri ka kiai, ulah nanya ka jawara moal nyambung. Mulai nanya masalah hukum agama, nanya masalah hukum fikih, misalkan nanya ka jawara moal nyambung. Jawara begitu Bang, ngomong heuras bae, ngomongna gede bae, embung eleh. Cerita ka injung abah baheula abah ngojek di pasar sepatan zaman rahegen enceng abah dibegal kulimaan waju abah lumpat atuh pantang abah lumpat dilawan ku abah nu hiji ngagoler gitu ku abah ayo ngopatna kumaha abah ngopatna manti nyaonya sebab abah geus sadar dibawa ke rumah sakit teh disuruh eleh mah. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mun urang nanya masalah ilmu tanya kepada ahli dan dalam bidang tersebut ka ustaz ka kiai. Mun urang nanya masalah tani tanya kepada ahli dalam bidang tani. Mun urang nanya masalah usaha tanya kepada ahli dalam bidang usaha. Bakal kapanggih jawabanana insya Allah. Maka kembali buku pula dibejakeun tadi bakal jadi patamanan surga tah bakal jadi khutrotan min khutran mironta eta kumaha amal yang kurang ke waktu di alam dunia nyaho ibu pasaran
salat Pak urung batang teh ketika mawa mayit eta mah kok ngantep adenge kurang. Udur ilayya bi aklik annal muhayya min aklik ana sarirul manaya kam saro misli bi misli falikirku akal anjen kami anu dicawiskeun pikeun mindah kena ranjeun ka tempat pika keungeun kami minangka katilna nu marahot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Hei orang-orang yang berakal, apakah kau tidak melihat sekarang kau melihat orang yang digotong kurung batang isuk pageto urang nu bakal digotong. Lamun ayeuna urang ningali nyalakeun ngagotong jenazah nu disalatkeun di masjid-masjid ngagotong jenazah nganter ka jero kuburan. Apakah kau tidak sadar tidak memberikan itibar nasihat untukmu bagi orang yang hidup? Besok lusa kau akan digotong, besok lusa nyaho sore nyaho isuk urang bakal disalatkeun. Itibar contoh pun ajal datang ka diri urang, maut datang ka diri urang, bekal naon urang bakal dibawa, amalan naon urang bakal dibawa. Iwal urang ayeuna balikeun tundukkeun renungkeun pikiran urang ayeuna mah urang pikiran akan dunia geus tempo alam barzah alam akhirat boga urang salea urang kabehan bergolongan jelema anu maotna husnul khotimah jeung anak-anak urang daraek ngaji daraek nyari ilmu pikeun nyalametkeun jadi anak nu soleh jeung soleha ya robbal alamin. Maka geus ibu bapak hadirin hadirat mun urang ayeuna hirup di zaman anu serba canggih biarkan zaman dan dunia maya anu serba canggih urang mah tutulkeun ulama urang ustad urang kiai urang datangan majlis taklimna meh urang hirupna salamet dunia jeung akhirat. Jeung terakhir karena ieu nisbahna datangan dina bulan Rajab atana pirwah Kangjeng Rasul harita diberi nyawa ku malaikat Jibril cai anu putihna lebih putih tibatan susu, cai anu lebih amis anu amisna tibatan madu, diberi nyawa cai anu tiis nu lebih tiisna tibatan salju. Kangjeng Rasul nanya liman hada ya Jibril jeung saha eta teh untuk siapa nyaita pikeun umat-umat anjeun di akhir zaman engke nu ngalobakeun maca sholawat ka junjungan Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril hudal mutamam. Allahumma sholli ala
Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Mung sakitu tiga ulah andaikan ayat kebenaran eta datangna pituduh ti Allah, mun aya kesalahan eta datangna tina hawa nafsu jeung kabodohan kaula. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassin maqasidana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.